Abah urang ngalajengkeun dongeng nu tadi abah bade tiluanana dicolok presiden teh. Presiden Pak Aceng eta, Pak Aceng bade ngobrol. presiden bade tiluanana dicoblosnya ku abah teh. Tiluanana ngan adil. Bisi milaraannya. Ulah ngan lamun abah nyolok tiluanana dicolok bakal siga anu teu nyolok teh moal di aku soalnya kudu hiji. Kurang adil. Kursi presiden mah keur saurangeun da heureun duaan mah kursi presiden mah saurangeun. Urang mah nyolok mah geus we. Aya tilu jadinya moal paeureun ieu mah nya. Nya masihna Kabere mah. masihna kursi di bumi, kursi di ruangan tamu mah nya asup tiluaneun ari kursi presiden mau keur saurangeun duh kumaha. Silih lahun. Numpang alusna teh eueuh deui nomor hiji. Nya eta teh abah lamun nyoblos tiluanana dicoblos moal sah suarana kudu hiji nyoblosna. Nya teu sah teh cek nu hoyong. Nya setuju. Tapi ari nu adil mah. Nah dia tiluanana. Cek nu adil mah hanya teh ka hiji wae. Ngan bingung atuh meureun engke di istana kursi ukur hiji silih lahun mun presiden tiluanana kudu jadi presiden mah tuh silih lahun kana. Jadi satu teh kan baik. Sing ini urang banyak nyolok murah dia seperti hiji tilu baik ka ahli. Ahli merekapi rumah anak lu pucar saderek tiluanana tilu asal colok tilu. Nah ieu cenah kabeh cempuring atuh. Saya nu colok kabeh tiluanana. Ieu tak. Ngahulung. Da ali milaraan teh nya